Sampurasun kasadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyucruk galur nu kapungkur, mapai laratan anu baheula. Litih wanci nu kamari, ninggang mangsa nu sampurna. Sanajan urang beda tapi sarua, sanajan tengah hiji tapi saati. Milari ridho Gusti nu sajati. Hariring lain kuring, haleuang lain urang. Hariring kagungan nu maha wening, haleuang kagungan nu maha wenang. Jelema mah tungkul tumpuk kaluluputan, tangga tempat kala lepatan. Hampura satu ajana kasadaya dulur-dulur jeung baraya. Bilih aya kasalahan tina mesek silokana. Ilmu syaibi, ilmu bisa hibar. Baheula kerja mana ilmu syaibi teh hiji keilmuan anu mana keilmuan eta saha nu kataekan pasti bisa hibar. Tapi kiwari mah saipina lain keur bisa hibar, tapi saipi sae dina pikir. Tah lamun kiwari gaduh ilmu saipi sae dina pikir, pastina dimanggih kabagjaan. Kusabab sae pikiran kadituna ngalahirkeun jiwa anu cerdas, inovatif, tur kreatif. Tah eta anu dipika butuh ku urang sarerea dina ngalakonan roda kahirupan. Sangkan ilmu saipi lain nyieun hiber awak, tapi nyieun hiber urang dina ngagapai kasuksesan. Sangkan dimanggih kabagjaan dina kahirupan. Sakitu anu tiasa kapesek dina siloka ilmu saipi. Hampura pilih seueur kalelepatan. Hatur nuhun tina perhatiana. Ulah hilap di subscribe, sangkan kang jen semangat tina ngebangun ieu channel. Sakitu anu kapihatur. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.